Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah mitra-mitra kaum dangu sadayana orang masih kena tiasa patepang dangu deui tiasa sesarangan di saksana semong di zaman tarang langkungan channel Pondok Salto. Alhamdulillah dina dinten ayeuna urang naraskeun aja dongeng watuna dina dinten kamari jejerna nyaetana ajen pangarti dina dinten ayeuna teh bagian anu ka babaraha. Mudah-mudahan kau ini ya dongeng sunat sing ajan dan dengan panglipur kalbu pangabrahmana ibran kanggo mitra-mitra sadayana di mana bae ayana disuklakna disiklukna sami-sami mingkat cinta termika resep kana seni budaya Sunda tengah-tengah memulai seni urang seni tradisional Sunda. Mitra kumaha ramang sadayana nuhun pisan pamida mangma tapi sarana diharapkeun siang sinara wengina atuh kana nuju teu damang kalingging panas tiris mudah-mudahan we sadayana sing didamangkeun di sabiara-bihari supaya setia sariung mumpulung diserang keluarga sadayananya. Atau seperti yang kolong tinggal waktu semangat orang dilajengkan wae dongeng surat wilujeng dangukeun wilujeng manco dina hapena sawang-sawangan rung Para mitra kaum dangu sadayana. Di eta bar katingali meja anu paburantak, bangku anu paburantak. Kekacauan terjadi lantaran hiji jalma anyar pinanggih anu tetela geuningan eta teh. Anu ngaranna Primas anu panasaran lantaran cenah ngadenge jalma nu aya di dinya atanapi wanoja anu aya di eta tempatan anu ngaran alena ngabogaan paras anu cantik. Nah mah panggelis-gelisna di kota Campak. Atau kukituna Primas anu tangtuna we ngarasa penasaran boga kemampuan hiji jawara anu gagah sakti bisa disebutkeun master. Primas harita anu langsung we ngayakeun serangan lantaran ngarasa kaganggu manehanana ngarasa pesenanana anu memang dilai-laikeun ku para penjaga atanapi ku pelayan. Gerawak harita beheung para pelayan anu ngadeuketan ditewak beheung anu terus dibantingkeun. Hiu brang harita kana sagala rupa ningang kana meja anu ka hancur langkaran. Sararea anu nyaksian kana kekuatan eta jalma anu ngaran Primas bener-bener luar biasa. Dengekeun euy. Aing hayang papangih jeung dunungan si laing anu ngaran alena. Cepat suruh dia turun kemari. Bejakeun yen aing Primas nu hayang papangih. Cepat. Para pelayan harita nu langsung we kalabur. Soak kabina-bina barang ningali tangtungan eta jalma anu panonna ge anu harita katingali sorot anu kacida pisan kuatna. Sedengkeun di jero alena harita anu geus ngarasa kagerahan sabab ngadenge laporan jeung laporan we ti anak buahna yen aya kaributan. Alena harita anu nangtung bisa terusna neuteup keluar kana janela. Barang keur kitu tok ruangan anak harita yen ketok lain gancang. Ayeuna anu ngayampeurkeun kana panto anu di turakan. Lotrak selotna dibuka.
Aya naon, Mang? Aduh. Di handap nona. Di lantai 2. Jalmi anu ngamuk ngowak ngawik anu namina Primas. Nah nona terang. Primas. Alena di tengah ulang. Tapi dia diingat-ingat ge memang manehna teu pernah wau jeung teu pernah apal kajalaan mah anu ngaranna Primas. Saya tidak tahu, Mang. Sekarang memang orangnya di mana? Ada di bawah nona. Dia ingin bertemu sama nona. Sebaiknya nona pergi dari sini nona. Pakai jalan rahasia. Karena kalau tidak. Mamang khawatir. Nona akan jadi sasaran. Tidak, Mang. Di mana orangnya? Ada di bawah. Kurang ajar. Alena harita nu ngarasa amek nakaranan. Manehna teuing kudu kumaha ayeuna geus nyangaripan jalma-jalma memang rek kitu resikona. Alena harita nu turun tuk tuk tuk. Ada inge dedengkeun dihanap harita. Primas anu memang dijamu minuman-minuman anu serba mahal. Primas jelas ngajadikeun seolah-olah raja we dia tapi tempatan anu dipupu-pupu ku anak buahna. Jalma-jalma nu biasa cicing di dinya eueuh sagurang we nu ngomong komo deui melong. Sieun we. Primas harita ngarasa manehna di dinya eueuh nu wani ngaganggu. Jadi beuki asal luasa we. Ngapikakeun suku ge harita kana meja bari nyarane. Datang oge. Primas harita ngadenge sepatu anu taktik tukis pasti eta sepatu awewe. Primas anu neuteub seukeut kana tangga guk nginum caina. Panonna anu teu kicep-kicep harita neuteub seukeut kana tangga. Tuh. Kadenge ku sararea oge tangga anu disada. Sora jalma nu leumpang nu tetela bener. Eta nu leumpang teh nyaetana Alena. Beuki lila katingali harita bitisna anu ngagelempong. Sararea harita muncer panona anu pecak oge dak demarak beunta ningali pingping anu katingali. Alena anu ngarasa pada merhatikeun ku sararea siga anu asing manehanana padahal eta tempat sorangan. Kurang ajar. Tempat aing. Tapi aing sorangan jadi asing. Alena harita nu ngagencangan leumpangna. Alena anu leumpang tegak tak teuneng ludeung tanpa rasa sieun. Sedengkeun Primas harita napikakeun molohok teu kiceup-kiceup. Ningali tangtungan bodi anu memang hebat. Jeung heded we gelis rancunit buk ngarumai panjang seungit ngahiliwik. Alena harita nu neuteub seukeut mencrong harita kahiji jajaka anu memang ngaran atanapi hiji jalma anu ngaranna Primas. Ari Primas umurna kurang leuwih meureunan kana 20 genep tahunan. Primas anu memang masih kena muda bukna make warna-warni hijau beureum koneng, merah muda, dan biru. Buk Primas anu geus coret-coret. Atau sawak-awak. Renge, Primas sarita nyarenge. Primas sarita nangtung. Sedengkeun Alena anu tetep nangtung mancu dina tangtunganana. Primas anu neuteub seukeut bari nyampeurkeun lalaunan. Nona Alena. Apakah betul Anda Nona Alena? Betul. Siapa Anda? Sebetulnya saya bukan orang sini.
Saya orang yang jauh dari kota seberang sana. Tetapi saya mendengar bahwa di sini ada putri dari Kahyangan. Yang berarti saya harus ketemu. Dan akhirnya sekarang saya ketemu dengan Anda, Nona. Apa tujuan Anda? Ingin menemui saya? Tujuanku jelas. Setelah tahu di depan mataku apa yang kulihat, kau bahkan lebih cantik dari bidadari. Dan aku tidak suka dibantah, Nona. Sekarang kau ikut dengan. Jangan ngaco. Anda tidak kenal siapa saya juga tidak kenal siapa Anda. Tidak mungkin. Kita bareng, sedangkan kita tidak saling kenal. Nona cantik, jangan munafik. Kau bahkan sering melakukan sesuatu dengan orang lain. Kurang ajar. Jaga mulutmu, atau aku robek mulutmu. Yang begini yang aku suka. Hei Nona Alena, sekali lagi saya mengajakmu, Nona. Pergilah denganku ke tempat yang sudah aku sediakan. Tidak. Aku tidak akan pergi kemana-mana. Kalau begitu, baiklah. Kalau kau tidak mau pergi, berarti kau seharusnya pasrah di sini, di atas meja. Biar disaksikan orang-orang sekitar tentang kebahagiaan kita. Alena hari amak nekeranan anu langsung we lengan Alena hari tanggal layang plak harita Alena anu nyabok kayak tejalma anu ngaranna Primas. Sedangkan Primas harita anu dicabok kurti bang ngeletak we leungeunna anu seterusna diusap-usap we kana pipi manahanana. Tamparanmu begitu indah, Nona. Kurang ajar. Jaga mulutmu. Baiklah, aku akan menjaga mulutmu demi mulumatmu. Alena harita nu beuki amarah wae leungeun sakali deui harita nu kahiuk nu maksudna arek nonyok kana pelebaya cukang irungna teh jalma. Leungeun Alena harita nu langsung nonyok pakat ku amarah. Kep. Leungeun Alena harita nu ditewak nu saterusna leungeun Alina harita nu digege saeutik-saeutik diemut-mut. Atuh puguh we Alena harita dadak dumadak kasangural nekeranan. Najis nekeranan diemut-mut ku jalma model Primas kaos kitu leungeunna. Sedangkeun Primas harita nu teu nyengir bari celaka katakan. Lepaskan. Lena anu langsung ngagorobok. Sedengkeun leungeunna harita nu ditewak siji deui. Alena harita nu didorongkeun kana meja
Barakatak sararea harita ngabarakatak. Araratoh nakaranan tur bararungah ningali alena anu dikakayak. Ku eta jalma. Lepaskan. Ih, lepaskan. Alena harita anu merontap hayang dibebaskeun. Lain oge si Primas. Hiji jawara tur gagah sakti. Musuhna Ajura anu daek ngalepaskeun kitu wae. Primas harita anu ampir-ampiran nyosor harita. Barang keur kitu harita korebat. Aya hiji permen karet anu memang tir ibarat anu dibantingkeun. Plak harita kana bibir si Primas. Gubrag harita si Primas haring langsung ka tukang ngagubrag. Lantaran aneh eta permen karet teh nu karasana sabal kana awak manehanana. Nu tangtuna permen karet lain sapermen-permenna. Anu ngalakukeun kawas kitu geus tangtu eueuh deui jalmana iwati Soma. Kabeh ngarasa bingung, sakabeh ngarasa heran. Kung serila harita katingali aya jalma nu ngaganokeun leungeun tenangna keranan. Dina papakean eta jalma anu make pakaian jubah. Sedengkeun sorot panon anu seukeut na keranan, kaluhurna anu make duduku ilakan. Sedengkeun kahanapna make sepatu anu panjang. Tur aya sletingan di gigirna. Eta jelema teh siga koboy. Dek Soma tetela harita. Alena anu ngarenge tur ningali eta Soma anu keur leumpang tenangnakan ngan serbet wae teh lumpat. Soma. Alena harita nu gep nangkep harita ka Soma. Dak dumadak montel. Menta pitulung ka Soma tangtuna sabab manehanana geus apal tingkat kemampuan Soma kawas kumaha. Sedengkeun si Primas harita anu ngagedebut tadi ngarasa era nekaranan. Aneh, piraku kur sakadar permen karet bisa ngalagrageun dirina. Urang ngajar. Saha saha kuring teu kudu nyaho ngan anu jelas anjeun ayeuna anu ampir-ampiran ngaruksak ya awewe. Jadi lamun dibebekeun eta bibir dijadikeun bibir angsa tangtuna bakal payus na keranan. Urang ngajar sia. Anak buah teh waktu man kurang aja tas haram jadah teh ieu. Yeah. Corilat harita. Ting corilat awakna harita. Serangan harita anu najong anu neungeul anu itu jeung ieuna. Sedengkeun Soma harita ku nangtung mancu dina tangtunganana barang serangan anu rek darareukeut harita Soma harita ngakebrikeun suguna sakali. Eta mah dasar gaib we meureunan. Aneh bin ajaib barang digebrikeun suku sakali harita eta jalma nu keur nyararang dak dumarak mental ka tukang kurang leuwih aya 5 meteran ka tukang. Yuk gebruk. Tararea harita nuting kelebru nekaranan. Aneh bin ajaib. Sedengkeun Primas harita anu tangtuna teu pati aneh-aneh teuing keur manehna mah. Sabab manehna oge tangtuna ngabogaan model kana itu mah. Primas harita anu keprok. Luar biasa. Luar biasa. Saha ngaran anjeun? Ngaran kuring Soma. Ngaran anjeun tangtuna Prima kan? Anjeun langsung apal kana ngaran kula lantaran memang ngaran kura anu memang terkenal. Ajo mantara anu geus kaceluk kaun-aun kan? Lain ku masalah ku terkenal. Sebab hiji-hiji lalaki anu memang tukang kawewe, hiji-hiji lalaki anu tukang ngancurkeun kahirupan batur, nya nu ngaranna Soma, moal aya nu ngaranna Primas moal aya deui. Urang ngajar. Soma. Jacan apa kana aji kasakten aing kan? Teu hayang apa jeung mung apa. Sabab geus jelas aji kasakten manehanana ayeuna geus bubuhna naonan. Anjeun ayeuna lamun dibandingkeun ke budak leutik wae gimana anjeun ayeuna ge bakal eleh. Percaya? Beulah buktikeun.
kurang ajar sia soma harita nu nangtung mancu dina tangtunganana bari neuteub seukeut sedengkeun leungeunna harita nu muntangan kana leungeunna alena teuing kunaon soma sadak digdug teu pararuguh muntangan ka alena nu sedengkeun alena anu ngarakepkeun awakna nu tangtuna we eta leungeun teh nyeungeul kana pelebapahana alena leungeun soma harita nu teu ngahaja tangtuna oge daek teu daek soma kudu ngageter padahal manahanana teh geus apal awakna alena sawaktu di ubaran sawaktu diurut tapi teuing daya tarik alena memang luar biasa tibatan wanoja nu lainna alena anu diaku lanceuk ku dirina jelas anu ngajadikeun hiji-hiji wanoja anu ngajadikeun ayeuna soma anu ngarasa kawalahan. Para mitra kaum dangu sadaya. Soma nu nangtung mancuh dina tangtunganana harita neuteub seukeut ka hiji jalma anu ngaranna Primas. Primas kacida pisan keselna sebenarna mah. Tangtunganana ieu jalma anu ngaranna Soma. Sabab ceuk pikirna manehna asa kahalangan sedengkeun ieu nu ngahalangan teh tetela boga kemampuan tur pangabisa anu luar biasa hebat. Soma harita pok ngomong Primas saya mere kesempatan ka anjeun tinggalkeun ieu pitempatan ulah datang deui ka dieu ulah ngaganggu deui ka lainna sabab sing sawe jalma anu ngaganggu ka alena bakal padu hareupeun nyengkuring. Soma dengekeun leuwih hade anjeun ayeuna mulang kalian salamet daripada anjeun bakal ngarasa nyeri anu luar biasa. Kurang ajar. Soma. Lebih hade aing tarung patutunggalan daripada kudu mantog ayeuna. Soma. Ayo, urang tarung jeung aing. Teu masalah. Tarung memang karesep kuring. Ayo. Soma harita anu ngalesotkeun leungeunna eta wanoja anu geulis rancunit. Anak buahna Primas anu tadi ting cerengkang harita nu mundur ka tukang ngalingkung atarapi ngalingkar ningalikeun tilu jalma anu di tengah alena anu nangtung siga wasit sedengkeun Soma harita nu nangtung mancuh dina tangtunganana bari teutepanana seukeut mancuh atarapi seukeut moncorong harita kacarip. Primas jelas anu ngajadikeun hiji jalma anu memang luar biasa dianggapna. Ayeuna daek teu daek kudu tarung jeung nu ngaranna Soma. Geus disuguhan kakuatan anu luar biasa cek keneh geus dibuktikeun ku Soma. Sanajan hatena Primas ngarasa heran, saha ieu sabenerna Soma. Tapi manahanana tangtuna we ulah nepikakeun eleh geleng ulah nepikakeun dirina bobor karahayuan cek paribasana umeok meme dipacok. Soma
hati-hati. Iya. Primas harita anu ngagerakeun leungeunna nu saterusna ngageter. Awakna primas harita langsung ngageter harita sabaraha harita. Denengkeun Soma nu tetep mancuh nangtung dina tangtunganana. Soma anu ngagunakeun ajianana. Eta ajian teh nya mangrupakeun ajian anu memang hebat. Anu ngaranna ajian Banyuweruh. Ajian Banyuweruh tangtuna ajian salah sahiji babandinganana jeung lebur seketi. Aji lebur seketi Banyuweruh salah sahiji ajian pamantik anu tangtuna we bisa digunakeun ku jalma-jalma gagah tur sakti. Sing saha jalma anu nyang hareupan tur ngagunakeun ajian eta secara teu sadar kakuatan musuh harita anu bakal ngorotan serangan tanaga anu lir ibarat kasir katarik kamampuanana bisa nepi ka leungit kamampuanana sanggeus kabeunangan ku ajian anu memang kecida pisan langkana eta. Sapraut harita Ki Primas anu nyebrut narajang ngarahkeun awakna eueup anu baluster harita nu maksudna arek ngagedor kana cukang irungna Soma. Tapi oro kaya Soma harita nu boga kamampuan tur kahebatan anu luar biasa. Soma anu nutup leungeunna harita mah gedampa leungeunna. Kieu keduk das Primas harita mundur ka tukang sedengkeun Soma anu tetep nangtung mancu dina tangtunganana. Bantrok kakuatan jeung dampa leungeun Soma anu anu dibukakeun. Soma harita nu komat kamit bibirna ngagunakeun ajianna lebur saketi. Pok Soma harita ngomong. Dengekeun. Lamun anjeun lebar kana pangarti anjeun balik di tempatan. Ulah maksakeun ka hayang. Sabab anjeun hiji jalma anu memang ayeuna lain tandingan kula atanapi kula lain tandingan anjeun. Urang ajar sia manusia asal mana sia teh urang ajar sia. Hiap Primas harita langsung nyebrut deui narajang ngarah kena awakna Soma harita anu tibah ngagerakeun leungeunna nu beulah katuhu mapak datangan serangan musuh harita ngagunakeun ajianana nu disebutkeun aji bayu saketi atanapi lebur saketi. Hiu keduk des dampa leungeun anu deui-deui bantrok kakuatan harita jeung peureub anu belester karanan. Barang harita dampa leungeun anu ngabantrokan kakuatanana katingali lir ibarat anu ngelun jika aya anu kabakar tur hangit nakaranan meledug haseup ipis anu kaluar tina peureub jeung tina dampal seungeun. Ajian lebur saketi anu notog kana sagala fungsi dina awakna si Primas anu ngajadikeun si Primas harita nu ngararap mundur ka tukang sabaraha lengkah. Hiera Primas harita deug mundur ka tukang. Beuki lila awakna beuki karasa asa sesek napasna. Urang ajar ngagunakeun ajian naon sia. Aing tita tadi aing ngabejaan. Titah balik bisi kaduhung akhirna. Ayeuna geus katerlanjuran. Anjeun geus eueuhna naonan. Primas harita anu ngarumpuyuh. Kurang ajar. Primas harita yang mabangkitkeun awakna tapi da leuleus we piye dina waktu harita eueuhna naonan. Soma harita nyampeurkeun krewak harita. Soma dijamak dijungjungkeun ka luhur. Anjeun ayeuna moal bisa cager lamun teu aing anu nyageurkeun. Cuk keduk das harita
lengan soma anu sakilat harita notok dua belah susuna anu belah kenca eta jalma koceak cerit eta jalma anu ngacerit teuing dikumakeun ku soma anu ngagunakeun aji pemandu jiwa tangtuna ajian pemandu jiwa anu sanggup ngarobrakeun atanapi ngaburak balik si rongga dina awak manahanana atanapi dina awak lawana nu ngajadikeun sing sahat jalma nu kabeunangan ku eta moal aya nu sanggup nyageurkeun kecuali kudu nyieuna kitu ceuk pikirna soma anu neuteup seukeut harita kasih primas anu geus namru teu walakaya anjeun daripada anjeun nararongton kawas kitu nararangtung sia siga biul leuwih hade anjeun balik ayeuna bawa dunungan anjeun amun perlu kasolokankeun da geus eueuh gunana kurang ajar awas ya awas soma harita kudu awas-awasan harita sedengkeun soma harita nu ngaleos we ngaleng kana cangkeng nu geulis anu jadi lanceukna alena anu teu balakaya harita dikaleng teh harita langsung we pasrah iku nu kasep jeung gandang masa keur mah adi meureunan ngingkig katurun ka hanap harita sanggeus aya di hanap soma anu tangtuna ngajak balik we ka alena anu teu bisa kumaha harita diajak baliknya balik we ini tinggalkeun eta pi tempatan dianterkeun ku dua pengawalna tangtuna soma jelas-jelas anu boga ngaran di kota Campak nu tangtuna nepi ka mana-mana sabab soma lain kur di kota Campak hungkul loba jalma anu live streaming atau jalma anu memang nyebarkeun ngaliwatan video-video manehanana anu di-upload di salah sahiji media sosial nu tangtuna we ngajadikeun ngaran soma teh seungit nakaranan ngaran soma ahli akupunktur jelas-jelas geus kamasyhur ka mana-mana para mitra kaum dangu sadayana soma anu geus nepi ka imahna duanana harita keur darariuk we dina sopa duanana ge can saralin ieu alena anu ngarasa heran kunaon soma setiap aya kejadian bet aya wae bet siga nu ngarti setiap aya geus 3 kali kejadian teh soma anu aya di satu kangenan alena anu neuteup seukeut ka soma anu panonan culileuk nakaranan soma harita nu ngareret naon teh soma datang geus sabaraha kali diselamatkeun ku soma terus naon emang teresep diselamatkan ku soma sanes kitu teteh ngerasa heran kunaon sih setiap kejadian soma aya wae faktorna tangtu faktor kebetulan saya ada kebetulan ada kejadian jadi pas momennya kamu teh kalian harita bari ngilak ke atanapi ngadilakeun panon mere isyarat ka soma sedengkeun soma harita duka ngarti duka teu lempeng we soma mah ngaloko soma kamu mau bikin kopi mau cek soma harita pingke we ku soma
Teh sakantenan. Teteh kan teteh oge rek bikin susu coklat. Oh, tapi bikin kopi jang Soma tetap ku Soma. Henteu, kualena we. Kalena harita bari imut ke gadenyu, bibir anu ipis. Turanum teh harita katingali. Beki indah katempon aku Soma. Soma harita nu ningali. Alena anu ngareol, nonton nu ngaleor hareupeun manehanana. Sajong-jongan molohok ningali tangtungan Alena anu seksi nakaranan dina waktu harita. Iya. Buset. Soma harita ngusap beungeutna. Asa anteng ningali Alena. Sedangkan Alena sejorelatan harita ningali ka Soma ngarasa bunga tur atoh nakaranan sabab ditingalikeun ku Soma. Yakin suatu saat Soma cek pikirna bakal jadi milikna. Tapi teu bisa loba kumat, teu bisa omot, teu bisa itu, teu bisa ieu. Alena nu tangtuna anu mah mungkin ngagarieng sorangan ka Soma. Sabab kahiji manehanana apal batasan anu memang kudu dibatasi lamun tema bener-bener manehana bikaresep ka Soma. Tekung sirila Alena nu datang deui harita geek diuk. Alena. Soma. Alena harita. Leuwih ada di balkon yuk. Di balkon? Ya di balkon. Tapi teh Alena nah. Entos heula anggonana. Emang kunaon? Teu naon. Cek Soma harita bari imut teh galenyu ningali sajorelatan harita kana pahana Soma. Atanapi Alena. Alena harita anu nutupan ku kantong lantaran katingali Soma panonan nu ngagila. Saterusna Alena harita pok ngomong. Nah, teteh kentos silatinya. Alena harita nu langsung menangtung. Aneh nu matak keur Soma. Alena teh awakna geus apal kabeh keur Soma mah. Tapi ting kunaon antara keur ngubaran jeung ayeuna teh tingalian keur santai, beda nakaranan. Keur ngubaran Soma nu geulis, anu budug, anu kurapan, anu udis kurap oge diubaran. Kaasup awakna Alena wanoja geulis tapi teuing keur Soma. Soma anu memang naluri kalalakian siga anu katutup we dina waktu harita mah keur ngubaran. Tapi lain halna lamun geus teu ngubaran. Ningali awewe nya sakumaha we normalna. Normal naluri kalalakianana anu dewasa tangtuna kaluar. Soma dina hatena ngagareneng luar biasa. Alena. Kunaon anjeun teh ngagoda anak ranan. Eta body tuh. Gitar Spanyol teh bener. Cek Soma harita tekung sirila Alena anu kaluar ti kamar tetela make baju daster. Dedengkeun baju daster teh kurti make tali beuheung we hungkul. Kanap namanya kitu teh. Soma harita nu neuteub seukeut kiceup-kiceup. Alena. Kunaon Soma? Cek Alena harita bari imut teh gadenyu. Cek Soma harita anu gigideug lantaran ngarasa leuh eta awakna nepi ka 10 nakaranan. Kitu cek pikir. Soma harita nu nyengkatkeun awak miceun tetempoan goreng. Langsung we nyebar kopina nya kitu Alena harita nyekol heula coklatna. Duanana pairing-iring naik kana tangga anu maksudna arek kana balkon bari ngobrol ngalir ngidul tangtuna. Soma anu neuteub seukeut harita ka jalanan, loba jalma nu lalar liwat ting aya naon acara. Ngan anu jelas loba jalma we dina waktu harita nu lalar liwat nu kaditu ka dieu. Alena pok harita ngomong ka Soma. Yang Soma? Kumaha Alena? Di tempat teh
Dan kenangan orang duaannya. Kalena harita nu ngomong leles jejer atanapi mau disebutkan dikategorikan Madeleine meureun. Leles niat ngomong nate. Emang kudahan gitu. Salami iya orang nyiapkan wangi tadi na tempatan. Kami alena nuju aya di bumi. Terus ayeuna tangtosna. Dina hiji bangsa tangtosna. Segala rupiah anu dilakukan, obrolan-obrolan anu pantas kurang di keluarkan tina ieu tempat, khususnya dina balkon. Ini hiji waktu terus bakal jadi kenangan pangitananya semuanya. Insya Allah. Lu alena kita tungkul. Ting kunaon alena make jeung cipanonan sagala rupa. Ting naon anu aya dina hatena alena. Ting naon atanapi perasaan naon anu teu bisa diungkap ku alena. Ngan anu jelas setiap ngobrol alena sok ngarasa sedih, sok ngarasa heran, sok ngarasa bingung. Lantaran manehna batur saimahna hiji jajaka nepi ka bogohna. Hiji jajaka anu memang gagah tapi manehna sorangan teu mampu ngungkapkeun perasaan ka ieu jajaka. Hayang manehna ngomong anu sajalan terahna tapi tetela seungah nu karasa ku dirina. Sama sakali soma anu teu mampu pikeun ngungkapkeun perasaan boh soma boh alena. Soma boga pikiran tur nganggap yen ieu teh bener lanceuk. Manehna dibere imah, maksudna dibere tempat cicing, tempat tinggal, dipakaian, meuli baju itu jeung ieuna. Sanajan soma boga penghasilan tapi tetep we alena sok nyempetkeun meuli pakaian di satu kangeuna soma. Rasa perhatian alena ka soma tangtuna ngajadikeun soma oge teuing kunaon rada mikir teh beda-beda. Kudu kumaha manehanana ayeuna? Hayang kumaha manehna ayeuna? Nya kitu di alena ayeuna manehna anu ngarasa bingung. Ungkapkeun perasaan sedengkeun soma anu ngakuna lanceuk ka dirina. Ari teu ngukakeun perasaan sok sieun bucat we tina mun-munan jeung tina meletis tina hate manehanana. Dua rasa anu memang ngahiji rasa deudeuh jeung rasa kaadi kalanceukan. Kanu jadi adi ayeuna campur adi atawa mending jadi salaki atawa mending tetep jadi adi lanceuk. Tangtuna di dieu susah keur alena, susah keur soma sabab dua-duana geus sepakat yen manehna bakal ngajalin hubungan teh salaku adi jeung lanceuk. Para mitra kaum dangu sadayana. Soma anu neuteup harita kalena. Alena. Soma. Urang teh Alena nangis. Henteu kunaon. Alena emut, kudu jana sepuh. Soma anu neuteup seukeut harita kana beungeutna Alena. Anu diteuteub harita katingali anu geumpeurna keranan. Diteuteub ku hiji jajaka anu kasep ngalempen yang hodeng. Alena, sabar.
hiji di dia geus lumayan lilanya. Nya, Sama kamu teu boga perasaan naon kan ka teteh? maksud teteh. Sama amun orang geus ngaku adi lanceuk. Urang geus ngaku adi lanceuk. Terus Terus naon? ya terus diantara orang aya nu resep. Kira-kira bakal kumaha? Emang teu kumaha, wajar. Di antara urang eueuh ikatan batin. Maksudna eueuh ikatan darah. Jadi seumpama di antara urang aya ikatan batin. Atanapi aya rasa. Khususnya rasa cinta. Rasa mikanya. Rasa mika itu. Di luar lanceuk. Cek soma bisa disebutkan wajar. Sebab orang oge memang eueuh ikatan naon. Pertalian darah maksudna. Emang kunaon teteh nyebat gitu. Teu kunaon. Teteh nyayong terang we. Sama terus makan. Soma kaleresan can makan. Teping kewe somarek makan peuting. Alena dak teu madak harita gempeur itu jeung ieuna meni langsung nawaran dahar. Sedengkeun dina hatena soma pok ngomong. Naon? Alena tara-tara. Mage jeung ngomong kitu sagala rupanya. Cek soma harita dina hatena. Para mitra kaum dangu sadaya. Soma harita anu pok ngomong ka Alena. Alena. Soma bade naros. Soma bade naros naon kitu sama? Alena. Ari teh Alena, tos aya pameget anu memang dicita-citakeun dacan. Soma, nah nyaris gitu ih. Nya. Tangtoslah soma nyaros gitu. Sebab soma hoyong ningali teteh anu rumah tanggi tangtosna. Soma, Alena harita nu neuteup seukeut ka soma. Soma ngomong kawas kitu asa embung ngadengena keur Alena jelas. Sebab omongan kawas kitu memang teu dipiharep ku manehanana. Soma kok nanya rias gitu sih? Wajarlah, soma kan rai teteh. Alena harita nu ngegeduk jajantungna. Pas disebut rai teteh.
lain tengaku nganyakeun nganting dina momen sawas kitu manehanana ayeuna asa teu panuju asa nyeri hate ngaceletit nakaranan kana ati sanubarina alena nu neuteub seukeut ka Soma lak ciparona ngecelak Soma nu kerung punten na cariusan Soma panos ngagerihan manah teteh Soma itu carian Soma teh nu ngagerihan kana mana teteh namun teteh ngerasa sedih we emang kana janten sepuh cek alena anger we jurusan teh inget kana janten sepuh Soma harita gep nyepeng kana leungeunna alena Soma nu ngarasa aneh lantaran leungeun alena nu karasa ngegeter detak leungeun harita anu memang karasa deg-degan karanan atanapi dagdingdug teu para ruguh tina dada langsung nepikeun kana leungeun anu ngarasa ngagetar Soma nu reuwaseun harita barang ngarasa leungeun alena nu keketegan perbaurat nu gancang ih Soma teteh teh kunaon kan teteh teh kunaon tapi teteh sapertosna mengalami guncangan naon jantung seperti anu kiatna karanan alena harita nu neuteub seukeut ka Soma dina hati nampok ngomong Soma anjeun kacida bisa tepekana Soma jadi lalaki teh teh aing lebih tirujat lebih tirajet namun dicap aku Soma kawas kieu mohon Soma tenang teteh tina naon da cek alena harita beri maksakeun imut ngagelenyuk Soma nu neuteub seukeut kana imut anu ngagelenyuk manehanana atanapi lanceukna teuing kunaon Soma sangat cengkang ka tukang atena asa tuasa turut teu mampu we kudu ningalikeun imut anu ngagelenyuk tur uruyna karanan tinu geulis model kawas kitu katingali ku Soma panonna alena nu cileuyeuk teteh ngantuk henteu cek alena nu geuwat we nyebut henteu tapi teteh sapertos anu ngantuk teteh teu ngantuk dah cek alena harita nu kesel nakaranan ka Soma anu teu surti saeutik-eutik acan cek pikirna Soma kunaon sih kamu teh surtina karanan teu peka cek alena harita nu teu sada ngagejrikeun suku teteh kunaon rengit rengit reungit rengit teu peka karanan teu peka maksana rengit teu peka karanan kana praosan jelema nu keheul karanan keheul pokona mah alena harita nonyok leungeun harita ka hareup sedengkeun bener-bener teu ngartina keur Soma harita anu nyengkeuk we seuri ningali kalakuan lanceukna nu kawas kitu kunaon Soma henteu eta teteh reungit kerengit teu peka karanan kieu cek alena harita bari kakerekeut sedengkeun Soma harita ku tiba ungut-ungutan we nganyakeun alena ningali Soma nungut-ungutan dah hayang ngababu ke kana irungna Soma anu teu pega sama sakali kalah ungut-ungutan batur kesel teh kunaon Soma sama sekali teu peka karanan sih lamun aing teu inget kana kodrat ka awewean aing geus hayang kumaha ka Soma geus hayang ngomong naon ka Soma utarakeun nasihat aing ka Soma alena harita teu bisa majar kumaha Soma nu ningali jamna harita geus tatela geus cukup peuting kurang leuwih tabu 10 tarena Soma bade ka dapur heula bari masak alena bade masak naon kawarasan
Masih aya telur teh. Masih ada telurnya. Biasa ku teteng ke. Tadi kelesan hoyong emi pugu ge. Oh, mereka ada mami. Ayo tuh sarang. Nah yuk. Alena harita nu cengkat. Ngan hanya kal pas cengkat rokna anu ngait memang kena naon ngaranna teh. Nya kana kursi bagian hanapna ngan teu ari soe mah. Ngan perajeng kursi we anu kadudut. Ih. Duh. Kalena harita anu balik deui lantaran korsina anu kadudut. Sedengkeun soma harita nu neuteub seukeut nu saterusna soma anu pangalarankeun rok anu tina anu kas dempet ku kursi mangrupakeun kursi hoe. Alena harita anu neuteub seukeut kada beungeut anu teu kadeukeut tantang tuna anu keur menerkeun rok manehana anu katarik. Renghap Alena ngarenghap. Aya ngeukeweuk, aya ngagabrug. Geus. Kumaha we perasaanna Alena. Ayo teh. Cek soma harita anu tanpa dosa. Hayukeun we kalian tenang nak. Alena harita nu ungut we. Tang teu we ungut we Alena mah. Lan sanajan hatena nu karasa mudeng halna keranan oge. Tetep Alena anu memang berkelakuan baik. Dua anak sanggeus di dapur. Alena harita anu nangtung rungah ringe. Alena, pada masak naon? Pada masak mie teh janten. Alena anu neuteub seukeut ka soma. Teu ngomong. Ngebeku we harita. Alena. Kumaha soma? Ih, Alena. Najung emutan naon sih? Najung emutan soma. Ih, tuhnya. Najung emutan keluarga mas. Alena. Cek Alena harita dak teu marak bareureum. Seringeun soma teh barang ngadenge. Omongan anu dibalikan deui nyata na. Majarkeun teh nya keur inget ka soma. Soma ku tiba imut we ngagelenyu. Teu ngartieun teu ngana jelas ku tiba imut we ngagelenyu dina waktu ajeun. Porsina disanak sadaya nanya teh. Emang bade naon? Ye, pan bade calik pangitanan teh kan harunya di luhur wae. Cek soma harita. Soma gaduh ide. Emang gaduh ide naon? Teh nating calik di dieu. Ngadeg di dieu. Alena harita nyampeurkeun terus ngadeg nangtung. Sak kolepat leungeun soma harita mangku kalena. Ih, soma. Duh. Cek Alena harita mau dibuntang kena beheungna soma. Gek harita Alena didiukeun dina kores atanapi dina tembok di luhur. Soma, kunaon teh tadi calik ke dieu? Teh calik ke didinya, biar soma nu masakna. Tinggal dikeun samanya. Cek soma anu masih kena hareupeun diapit ku antara dua pahana Alena dina waktu harita. Barang keur kitu katingali waktosna anu kabujeng seep. Mitra-mitra cakat urang tunah deui ka dieu insyaallah dina dinten anjing urang diteraskeun deui. Dina waktos anu sami, dina jejer oge anu sami, karangan aukoknya. Atau kitu kalian ditutup wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios.